Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangu di sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngabantu jajara carios Si Toeng Raja Copet. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyaliranya. Sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar tiasa janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco di mana wae ayana. Mugia tiasa kahibur oge aya dina kasehatan lahir sinaran batin oge dilalancarkeun sagalupinanya salamin aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala. Atuh mitra panuhun kanu resep kana dongeng Mang anu tacan sukreb mangga disukreb anu atos Mang nganuhunkeun nya. Atuh mangga nganuhunkeun pisan kanu parantos like oge komen. Mangga mitra, supados senjang kolongting kana waktos, urang sami-sami dangukeun kumaterasna ieu carita Si Toeng Raja Copet. Wilujeng ngadangukeun rungah. Mitra kaum dangu atuh ganjangna carita. Si Toeng teh nu kiwari geus leungit ingetanana. Inyana teh geus ngajauhan sisi gunung Pugur. Malahan manggeus aya di hiji pasar, reg ngarandeg bari merhatikeun kanu lar-lar liwat. Balawiri kaluar asup ka eta pasar. Panon Si Toeng meneran jingeus culang cileung, unggal jalma dititenan hiji-hiji taliti naker. Kulantaran dina ingetanana teh lamun maneh teh copet anu kudu merhatikeun kayaan samemeh ngajalankeun aksina atau pagaweanana mitranya. Ieu pasar teh gede oge. Nya ramai deing. Moal hese keur aing mah. Pokona dina waktu ngan sakedeung. Tungguan we. Loket maraneh teh bakal mindah leungeun jadi milik uing. Gitu mitra, gerentes hate Si Toeng teh laju we asup ka jero pasar. Pagiling gisik jeung pangeussi eta pasar. Nu balanjat aya anu curiga, nu daragang taya anu boga sangkaan goreng, disangka nama Si Toeng teh jalma nu rek walanja we. Si Toeng kangaranan anu geus diwaris ilmu nyopet ti Mangkarta si Jari Cidewa. Atuh ieu teh tangtu we jadi ancaman gede pikeun sakumna jalma anu aya di pasar mah. Pasti bakal loba nu jadi korban. Mualila oge pasar teh bakal genjreung. Bener we mitra dina waktu nungan sagedeung Si Toeng teh geus hasil nyokot loket aya kana welasna. Atuh anu dicopet teh aya anu saladar, geus kacopetan dengan bae sadar-sadar sote basa arek mayar balanjaan. Aitawa aya oge padagang anu rek mulangan. Duitna teh beak kabeh mani ludes hanteu disesakeun pisan. Ugoe atuh kayaan teh jadi pahibut. Loba jalma anu kalengitan, pating gorowok, pating ngecorowok. Copet-copet tenaya copet, caturkeun si Ece anu erek mayar, ngaduitan tahu. Maneh teh kaget anu lain dikieuna. Sabab loket teh tela eueuh, kapan jelas diteundeuna teh cenah di kantong balanjaan. Loket lagi eueuh geuning ujang. Alah, ka mana nya? Da jelas diasupkeun kana kantong balanjaan. Nah kumaha ceuk? Nah aya jang mayarna, hampura we lamun nganjuk mah moal bisa, jadi ulah pura-pura. Cek tukang tahu kawas anu nolak disangkana teh si Ece teh ukur akon-akon. Ih bener ujang, loket nage leungit puguh ge. Da jelas isi pendina kantong balanjaan, aduh kumaha atuh nya. Ari duitna eueuh mah piraku dibayarku kalakai mah. Nu bener ceuk. Kapan di pasar mah aman? Tara kabejakeun aya cepot aya copet. Ih, aman-aman kumaha ujang. Loket ieu Ece teh leungit bener. Sok padahal mah lamun copetna nyokot loket godeg Ece mah rek diantep we. Rek disina diantep pokona mah. Malaur geus tahun-tahun taya nu nyoo. Tapi ari loket jang balanjaan leungit mah lieur ka Ece na oge. Balanja jadi teu tulus bararingung pokona mah. Jadi bada wae meuli tahu teh ceuk. Nya bada ujang atuh kumaha kapan duit nage eueuh anu nyopet. Aya bae bat kacopetan segala rupa. Cek si Ece hanjelunaker. Si Mamang tukang tahu teh ukur molohok manehna oge
Teu nyangka lamun si Ece teh geus kacopetan. Sok mabasa kadenge teu jauhna loba anu pating gorowok pating corowok. Tulung cenah tulung aya copet. Aya copet puguh we atuh tukang tahu jeung si Ece ge maneh curinghak. Alah Ujang, geuning lain Ece wungkul kacopetan teh. Da jelema pating gorowok kitu. Nya ce alah. Teu aman geuning pasar teh. Bawa ka pasar urang teh aya copet. Nya Ujang geus aya copet lain cepot. Kapan si copet sok nyokotan duit mau kan duit mah. Kumaha tadi geus kieu Ece ge geus kacopetan. Si Ece teh bati hanjelo atuh manehna ge sarua we tulung-tulungan gegorokan jeung anu sejena. Lamun manehna teh geus jadi korban copet. Kitu kayaan di eta pasar. Sedengkeun ari si Toeng mah maneh teh perhatikeun we nyengir jeung ngeusirikeun. Siakeun antep sinari weuh lah kenapa hibut. Wing teh atuh si Toeng si raja copet. Pokona mah geus hasil. Pasti we nyimas ratna teh bakal sugemaeun. Cek si Toeng ninggalkeun eta pasar beungeut teh teu riuk-riuk kawas anu geus boga dosa. Sok padahal kapan lamun si Toeng aya dina kasadaran mah. Si Toeng teh anu sok newakan copet. Malahan mah teu tega lamun ningali jalma anu dicopet teh. Tapi kiwari mah beda pisan. Si Toeng teh manehna teh lempeng we. Malahan mah raya rasa bunga segala rupa. Si Toeng anu kebat ninggalkeun pasar pikeun ngajuk-juk sisi Gunung Pugur. Sajajaran oge teh cicingeun manehna teh lamun aya parang jalma nu ngaliwat. Pasang rok jeung manehanana. Moal luput tina incaran si Toeng. Sok komo basa ningali eta dua urang jalma teh. Nu saurang make baju ginding, kawas obos we atawa juragan. Sedengkeun ari baturna mah make baju anu bahasajan we rudin. Tayarian teh beureunan badegana. Katempo eta nu make baju gandang teh make baju anu alus. Kawas anu keur manggih ka bunga mitra. Kadenge cacarita ditujukeun ka badegana. Dengekeun ku maneh Omod. Pokona mah ku Pak Haji maneh teh bakal diporsen. Bakal diporsen. Sabab teh lah maneh teh alus pisan euy. Dina ngamangeruhan. Jang jajuli meuli tanah anu Pak Haji. Mohon atuh sumohon kapan ku jisim abdi. Di bibita sampai teh tanah teh kapayuna teh bakal janten tempat anu rame, tempat usaha atuh. Tak kitu atuh euy. Pokona mah lamun maneh diajak ku Pak Haji, kudu bisa ngomong ngarayu ka jelema. Sumohon atuh perkawis gampil eta Pak Haji. Kudu pirage urusan ngocoblak atuh gampang ngarayu mah. Kapan tadi oge eta Kang Jajuli nepikeun ka janten atuh meser tanah Pak Haji atuh. Tak kitu alus. Pokona mah lamun Pak Haji indit jeung maneh kudu kelop. Artina Pak Haji anu boga tanah, anu boga modal. Maneh teh kudu bisa ngarayu anu ngajual jeung anu meuli. Mohon atuh mohon. Gampil eta perkara gampil eta mah urusan abdi atuh keahlian abdi dan tidak ngomong mah atuh. Pokona maneh teh kapake ku Pak Haji euy Omod. Jabil bisaan pisan maneh mah. Kapan basa anu harerese ngajual tanah teh? Kumaneh pan disingsieunan teh euy. Dari sakana teh tanahna teh heula aya nu ngageugeuhna. Pada mah si laing. Sumohon atuh. Nu kitu mah kudu disingsieunan. Ngarah gancang ngajual atuh daripada meureun sieuneun di sisingan oge. Tapi pami anu meuli mah jadi rayu wae kawas tadi Kang Jajuli atuh. Bener euy si laing mah bisaan. Nepikeun eta si Jajuli teh kabeli hatena. Jeung deui. Dibibita sagala rupa kumaneh teh. Kumaha tadi teh? Sumohon cete ieu tanah teh kapayuna bakal janten tempat rame atuh biasa wae dijantenkeun terminal atau nabi pasar atuh. Bisaan euy lah. Pokona mah bakal diporsen lah. Moal poho. Ayo jangan. Hariwang ai mau duit teh Pak Haji malah. Cek eta Pak Haji bari ngajakan ka si Omod. Atuh diajakan teh kura-kira nuturkeun. Si Toeng anu ngadedengekeun kana obeta obrolan. Mananya seuri teteh geuning cenah eta anu make baju gandang teh tajadian ti curagan tanah.
Tang tuwe cenah geus hasil mawa duit. Da eta ngomongna teh geus ngajual tanah sagarupa. Tete lah milik mamual ka mana? Aja di tempat anu jauh ka itu ka dieu oge. Hahaha. Jadi perjalanan bet ayak ke bangsa ieu teh. Uang kaning cenah geus ngajual tanah. Tangtun duit teh bakal loba. Beuleuk meureun ditu. Anu dibawa dina kantong. Heun sia. Eta kantong teh bakal mindah leungeun jadi milik uing. Ngan bae lamun ku uing ditaraga pasti hese pisan. Da pugu di dieu teh ukur aya 2 urang jalma nya. Kapan aing teu boga ilmu mancala putra mancala putri teh ya. Cek si Toeng uteukna teh ngadadak jalan ari kana jahat mah. Atuh si Toeng teh gancang mapatkeun jampe pamakena. Geus kitu mah leumpang miheulaan megatan jalan. Puguh we tetempoan eta Pak Haji mah. Di hareupeun teh aya awewe anu sakitu geulisna. Jangkung lenjang kulitna koneng umihang. Bari nye imut ngagelenyu. Mata ngageterkeun kana hate lalaki. Pak Haji anu keur jongjon leumpang meh-mehan ti calikeun we. Alah, jadoh teh. Nakut naon atuh Pak Haji aya naon ieu teh? Tingali kumaha sia. Di hareup aya awewe geulis sakitu. Aduh, panika mulengna. Bidadari kitu. Beuleuk enya atuh. Aya awewe geuning di tempat nu jauh ka itu ka dieu atuh ieu teh. Poa-poa ka hade. Hade naon sia teh? Sumohon bisa aya ipri atuh malih warni malih rupa. Ah, piraku aya ipri aya kiwari. Jeung deui di tempat mah teu kabejakeun aya jurag-jurig. Wah, apra ipri lah. Eta si mana eta si Neng teh nya? Tinggal itu. Seri ka Pak Haji euy. Cek Pak Haji bari nuduhkeun ka si awewe anu terus we seuri ka Pak Haji. Pikeun eta si Omon ge mana teh mani molohok mata si meuteun teu kicep-kicep perkara euting ngai awewe nu sakitu geulisna mah. Alah enya aya bidadari atuh, bidadari. Oh jang. Euy. Jang beureun ka dieu euy. Ek naonnya? Nyakat teuing atuh. Katempo si awewe teh mani ngalanggeor leumpang nyampeurkeun ka si Pak Haji jeung si Omod. Geus deukeut pok eta awewe teh carita. Dan abi ngawagal kana waktosna. Bade tu maros ieu teh. Nanya laon nyai. Pek gara bejakeun ulah rek ding clear sindang jeung siloka. Tarik nanyakeun ka Pak Haji, lamun Pak Haji teh masih kene bujangan kitu. Sanes kitu Pak Haji. Abi mah bade naroskeun teh. Kami jalan ka kotakeun ka palimana kalasan abi teh sasab ieu teh. Jadi si nyai teh kalang sumbernya. Dari kamana atuh jeung tas di mana nyai? Buat kalang sagarupa. Abi teh kalarasan tos ngalongok wargi. Di lembur paling itu tuh. Lembur Ciawi. Ngan bae abi teh selepat jalan. Nah berasan teh ka dieu. Ieu mah seueur kebon sareng enya anu tempat anu hara-haraeun we ieu teh. Alah ari si nyai aya nya sajalan atuh nyi. Pugu Pak Haji mah ieu teh tas di kebon. Tuh, kiri jalan satapak. Nu beras teh ka jalan gede. Ya bareng we jeung Pak Haji urang jajapkeun. Tak engke lamun geus teu ka jalan gede mah bakal babari ka dayeuh. Tak kitu nyi. Enya tuh. Leres pisan. Nah saha nyai teh atuh. Jenengan teh sok sahabat Eci. Oh jadi nyai teh Neng Eci. Alah. Manis surup nyi. Sabab ngaranna sarua jeung kaayaan nyai anu sakitu geulis rancunitna lah. Alah, karunya teuing atuh kalangsu nyai nya lah. Ya pokona mah jeung Pak Haji urang sareng ayeuna mah. Ayo, urang jajabkeun nepi ka jalan gede. Nya bisi. Lamun nyai larengohan keneh mah kitu tah. Kabeneran Pak Haji teh geus jadi duda ieu teh. Geus 3 tahun ngaduda teh. Nah laras kitu Pak Haji teh duda. Ih, bener pisan nyai. Pak Haji mah Kang Haji maksud deh. Kang Haji mah tos ngaduda nage 3 tahun dikantunkeun. Sumuhun ku pun bojo. Kantunkeun. Maot maksudna teh. Oh nya eta mulih ka rahmatullah. Keke ari nyai masih lengok keneh teh. Alasan abi gitu acan gaduh caroge. Nah atuh leneangan. Piraku wanoja sakieu geulisna. Anu noyan acan mah nyi. Anu mika hoyong mah seueur puguh ge ieu teh Pak Haji. Namun teu acan anu cocok. Abi mah satabak-tabak nyingkeun teh. Caroge teh anu tiasa ngajamin sagala rupiahna ka abdi. Khususna mah
Nya ulah kasulitan we dina perekonomian anak. Dah, lamun kitu mah cocok. Geus we kumaha atuh lamun daek si Nyai dikawin ku Pak Haji. Daek dikawin ku Pak Haji. Nah Pak Haji teh bade leres-leres kitu ka abdi. Sareng leres Pak Haji teh acan gaduh garwa pilih we Pak Haji teh. Nyibatkeun duda padahal mah di bumi teh aya anu ngantosan. Sing persa Nyai bisi teu tanyakeun ka si Omod. Tah ieu teh bade gana Pak Haji. Lain gitu Omod. Dewek teh kuda, kuda maksud teh. Leres-leres pisan nih, ya Pak Haji teh kuda, kuda maksudnya teh da Pak Haji teh nyebutkeun kuda tadi teh. Oh, teu naon. Tuh, sing percaya. Ieu si Omod teh bade ga satia Pak Haji moal bohong. Can kung sing bohong. Tah kitu nyi kumaha? Nya nuhun we ari parantos jujur mah. Namun abdi teh kedah ngemut heula Pak Haji. Nah leres Pak Haji teh seur artos. Ih, ari si Nyai. Ulah nyapirakeun ke Pak Haji. Tah, tinggali tah. Pak Haji teh tas ngajual tanah. Duit dina kantong sakilobana. Sumuhun nih, ya Pak Haji teh parantos mulih ngical tanah atau ngical kebon atuh. Eta mah ni seueur kitu mah ni metet artosna sanes daun atuh sanes kalakai eta teh. Bisi teu percaya mah tinggali tah tah. Cek Pak Haji bari nemongkeun eusi kantong bener we duit namanya matat. Nya sanyana geuningan Pak Haji teh seur artosna. Jadi kitu mah mangga bae Pak Haji. Saya nama hayu ayeuna jajapeun abdi heula. Udah ngobrol sareng Pun Biang. Nyai atuh Nyai. Halah. Terus terang keur Kang Haji mah ieu teh asa kagunturan madu. Kaurugan menyan naon euy? Menyan hideung menyan bodas. Yang menyan bodas atuh Pak Haji piraku menyan hideung mah atuh. Eta pakating ku bunga lah. Pakating ku bunga Pak Haji teh. Pugu geus 3 tahun ieu teh ngaduda teh. Ayeuna dipanggihkeun jeung jodoh. Alah. Aduh, pokoknya asa ngimpi nyi lah. Si Pak Haji teh bunga nu lain di kiana. Sok padahal kapan eta awewe teh tajarian di si Toeng mamalihan. Anu pura-pura we keur nyamur atawa nyamar. Duanana teh teu ieu curigaeun da pugu kapan si Toeng teh make ilmu malih warni teh bisa nyamarkeun patingali batur. Di luar teh lempang, ngacuk juga jalan gede. Basa geus tepi ka jalan gede reg eta si awewe teh ngaranna geureun bari poka dengan cacarita. Ugi oke geuning ka jalan gede ayeuna mah. Anya mani lungse tapi teh. Hoyong reureuh heula ieu teh. Nya hayu nyi hayu. Urang neangan warung. Tuh balik tuh aya warung. Ayo Omod euy. Urang ka warung euy. Karunya ieu calon pamajikan. Pak Haji. Bisi capeun, bisi lapareun. Mohon atuh mangga itu aya kalaresan aya warung atuh. Bener we teu jauh tirinya teh aya warung. Laju bae ti luana teh ngadeukeutan eta warung geus deukeut. Langsung we dek dariuk torojon boga warung kaluar ti pawon. Bari pok ngabageakeun. Mangga wilujeng sumping. Bade ngarasakeun naon ieu teh? Bade masa naon? Bade petuang atuh napi naon ieu teh? Jieunkeun we lah alas 3 mah. Pokona degeuna anu pangeunahna. Yo, bisi teh apa kuring teh Pak Haji Sobandi juragan tanah teh. Sok mah sayogikeun 3 mah lah. Oh, mungun mangga aden ke antosan sakedapnya. Ceuk si mawa warung bari guragi rumahna teh ka pawon. Kaprak-kaprak we nyayogikeun. Nyieun alas sangu 3 jeung deungeunna sakoa mistina. Tekung sila sangu jeung deungeunna teh dijagarakeun we dibikeun. Puguh we atuh pikeun Pak Haji jeung eta si Omod. Pon kitu si awewe teh meuni bungaheun. Katempo kawas anu geus lapareun. Geus sayogi mah langsung we di luarna teh dalahar mani nikmat nakar. Sok sing kekengingan nyi. Lah asa-asakeun. Bisi aya pamenta sok gerawejakeun. Bisi hayang pais lauk mas. Hayang pais lauk gurame. Sok sanajan pais lauk hiu ge ku Pak Haji bakal dipesenkeun ka si emak. Pokona naon wae pamenta Nyai bakal dicumponan. Atuh sekap sakieu oge. Nyaman nikmat ieu teh. Kalarasan ari nuju lapar mah. Enya atuh nyi, ari keur lapar mah sagala oge ngeuna atuh. Komo ieu rencangna mani ngarareunah kieu atuh. Nya nuhun we ari katampi mah pasakan mah kitu tah. Sok den ulah asa-asa sing kekengingan ieu. Mohon mangga mah.
Nya sanjana ieu teh tuangan teh bener raos pisan. Ho, lah mak, tambahan deh bisi kurang mak. Sanguna mah nyieun sababoko deui lah. Puguh ieu teh kuring teh keur bungah keur wagja, sabab sakedeung deh bakal kawin. Tah ieu si Nyai teh calon pamajikan kuring mak. Allah, kitu ku tantehnya. Semohon ngiring wingah we ari emak mah. Mohon tatadina mama nabi teh. Ieu teh tuang putra kitu. Ih, lain anak ada si emak. Calon pamajikan mak. Semohon hanya mani geulis kieu ieu teh si Nyai teh nya. Hanya nuhun we atuh ari kitu mah. Sing nyorang kabagjaan doakeun ku emak tah kitu. Lah nuhun mak nuhun. Nuhun dengan pidoana nya lah. Cek si Pak Haji manehna bungah jeung reueus. Tuluy nyawel gade si awewe. Puguh we atuh si awewe teh maneh heraeun pisan. Naonan ari Pak Haji mah atuh. Kang Haji mah. Allah, ieu si emak ngabibitna si emak. Mama payu lah. Geus kolot mah. Dari mama tes teu hoyong kitu gaduh salaki deui. Teu aya emutan. Nya kanggo milari andi we da puguh nya tos kolot kieu mah. Hidup kejen careng pun anak we kitu tah. Ya nya ari mama. Tapi beda deui jeung kuring mak. Pangaranan kuring mah lalaki. Banyak kudu aya ngurusanan. Jeung dilebar kapan pakaya loba. Pokona Pak Haji teh jadi jalma beunghar di lembur mah. Piraku teu boga pamajikan. Nya ayeuna meureun waktuna tah. Kudu boga deui pamajikan mak. Jadi doakeun me kuring. Sing luksur langsar. Jakan tenan we atuh didoakeun kapan teh tadi oge mudah-mudahan we sing salamet kitu dugi kalaksana kitu sagala rupina. Si awewe basa merhatikeun eta haji nepikeun ka gede harapan jeung gede keyakinan. Eta si awewe teh akapan si Toeng memalihan. Sajeroning hatena mah menandakan cebrak wae bari mutayang mah sesirian bari engklak-engklakan jeung serikeun kalakuan eta haji anu geus katipu daya ku manehanana. Alah, ieu haji teh bener-bener geus yakin pisan bakal boga-boga di pamajikan. Uluh, sakitu beungeutna jiga termos petot oge. Bet hayang boga pamajikan nu sakitu gelisna. Keun we si Ais sina ngapu ngawang-ngawang. Sina asupkan alam impian. Ya lamun geus sadar mah maneh teh bakal ceurik lian tinggal katipu. Eta kantong nu isina duit teh bakal jadi milik uing. Gitu cenah mitra jeung si Toeng teh anu ngadodoho eta kantong anu isina teh duit. Basa si Pak Haji manehna teh ngoloyong ka tukang rek wasuh ngubah leungeun. Eta si awewe alias si Toeng mamalihan teh. Gancang manehna teh nguliwed kawas anu arek nuturkeun atuh si Omon teu curiga naon-naon. Barang si Pak Haji teh keur jongjon ngubah leungeun. Sakilat si Toeng teh ngapolesat kantong anu ditenden di gigireunna teh. Meh teu katingali nyaho-nyaho geus mindah leungeun na leungeunna si Toeng. Geus kitu mah si Toeng teh ngejati ninggalkeun eta patempatan. Si Pak Haji reng sewa wasu leungeun manehna teh sadar lamun kantongna teh geus eueuh. Barang red kagigir, kebeg reuas. Nah kamana cenah kantong teh bet ngaleungit. Leungit teh pupuguh. Alah, kamana kantong aing? Dari sidik teh digigireun. Dibawa antituna di warung. Alah, tidak ku leungit mah. Leungit teh pupuguh. Alah, aduh, kumaha teh cilaka ya. Alah, benar kitu itu ngimpi eta henteu. Kamana ieu kantong? Alah, Omod. Cek Pak Haji ngagarohan ka padegana si Omon pikeun neangan kantongna. Atuh teregdag si Omon teh maneurewaseun langsung nyampeurkeun. Ya naon atuh Pak Haji nyahuran ieu bani reuas atuh. Alah, kantong dewek leungit. Kantong Pak Haji leungit. Neangan bisi ragrag. Tapi udah jelas diteuneun digigireun di tempat umah leungeun yeuh. Teu aya atuh piraku leungit teh pupuguh mah atuh nya ka mana atuh? Nah ka mana ari si Nyai teh? Si Nyai kumaha? Sumohon kapan ngiring nuturkeun Pak Haji sugan teh bade wasu tapi dah ka mana? Alah, katoing. Ka tukang. Puguh sidik ka tukang atuh nuturkeun Pak Haji atuh nah ka mana nya? Ka wiri-wiri
eta awewe legawe leungit kantong ge leungit boa-boa eta awewe teh jalma jahat atuh. Alah, nu bener si Amod. Bisa jadi. Alah, duit Pak Haji lapur. Gara-gara eta awewe. Geus nipu si kurang ajar. Pura-pura we meureun. Ngadadoho duit Pak Haji. Alah, Amod. Cilaka, Amod. Cilaka. Hayu wang teangan eta awewe. Alah, pasti eta jalma jahat ka Amod. Ohon atuh hayu. Urang pilarian tapi ayeuna waktosna seep atuh. Mitra waktos na parantos tanya kapannya. Segala urang tuna jajara carita si Toeng Raja Copet deui ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh manganunkeun tina sadaya perhatosanana. Apuntenna tina sagala kakiran emang saeulan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.